A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun eling ari ieu eta hiji fasal. Syurutut tayammumi ari sapirang-pirang syaratna tayamum. Asyaratun eta aya 10. An yakuna kahijina kudu aya tayamum teh biturobin eta tetep kutane wa an yakuna jeung kaduana aya naon at-turabu taneuhna zahiron eta anu suci wa alla yakuna jeung katiluna ulah aya taneuhna musta'malan eta anu urut make wa alla yukhalitahu jeung kaopatna ulah nyampuran kana eta taneuh naon daqiqun tipung wa nahwuhu jeung saumpamana tipung wa ayyaqsidahu jeung kalimana kudu ngamaksud si jalma kana taneuh wa an yamsaha jeung kagenepna kudu ngusap si jalma wajhahu kana beungeutna si jalma wa yadaihi jeung kana dua leungeunna si jalma bidarbataini ngusapna ku dua kali keprukan wa ayyuzila jeung katujuhna kudu ngaleungitkeun heula eta jalma an najasata kana najis awalan dina mimitina wa ayyajtahida jeung kadalapana kudu ati-ati si jalma fil qiblati ngeunaan kiblat qablahu dina samemehna tayamum wa ayyakuna jeung kasalapana kudu aya naon at-tayammumu tayamumna ba'da dukhulil waqti eta tetep dina saenggeus manjing waktu wa ayyatayammama jeung kasapuluhna kudu tayamum si jalma likulli fardin pikeun saban-saban hiji pardu. Paslun eling ari ieu eta hiji fasal. Furudut tayammumi ari sapirang-pirang parduna tayamum khamsatun eta aya 5. Al awwalu ari anu kahijina naqlut turabi eta mindahkeun taneuh ats-tsani ari anu kaduana an-niyatu eta niat ats-tsalitsu ari anu katiluna mashul wajhi eta ngusap beungeut ar-rabi'u ari anu kaopatna mashul yadaini eta ngusap dua leungeun ilal mirfaqaini nepi kana dua sikuna dua leungeun al khamisu ari anu kalimana at-tartibu eta tartib bainal mashataini di antara dua usapan. Paslun eling ari ieu eta hiji fasal. Mubtilatut tayammumi ari sapirang-pirang anu ngabatalkeun kana tayamum. Salasatun eta aya 3. Ma kahijina perkara abtala anu ngabatalkeun eta emma al-wudu'a kana wudu wariddatu jeung kaduana murtad wa tawahhumul ma'i
jeung katiluna nyangka ayana cai. Intayammama lamun tayamum si jalma lifaqdihi kusabab eueuhna cai. Paslun eling ari ieu eta hiji pasal alladzi ari anu yathuru jadi suci eta alladzi minan najasati tina pirang-pirang najis talasatun eta aya 3 al khamru kahijina arak idza takhallalat di mana-mana jadi cuka eta arak binafsiha kusorangana eta arak wajildul maitati jeung kaduana kulit bangke idza dubigo di mana-mana disamak eta bangke di mana-mana disamak eta kulit bangke wama jeung katiluna perkara soro anu jadi eta ma hayawanan eta hewan. Faslun eling ari ieu eta hiji fasal an najasatu ari sapirang-pirang najis salasun eta aya 3 mughalladatun tegesna kahiji najis anu dibangetkeun hukumnana kahijina najis anu dibangetkeun hukumna wa mukhaffafatun jeung kaduana najis anu dientengkeun hukumna wa mutawassitatun jeung katiluna najis anu tengah-tengah hukumna al mughalladatu ari ngaran najis mughalladah najasatul kalbi eta najis anjing wal khinziri jeung najis bagong wa far'i ahadihima jeung najis peranakanana salah sahijina anjing jeung bagong wal mukhaffafatu ari najis mukhaffafah baulus sobiyyi eta cikiihna budak lalaki alladzi anu lam yat'am can barang dahar eta alladzi ghairal labani kana salian cai susu walam yablugh jeung can nepi itu budak lalaki al haulaini kana umur 2 tahun wal mutawassitatu jeung ari ngaran najis mutawassithah sairun najasati eta sasesana tina pirang-pirang najis. Paslun eling ari ieu eta hiji fasal al mughalladatu ari hukumna najis mughalladah tatuhuru eta jadi suci itu najis mughalladah bisab'i ghusalatin ku 7 pirang-pirang kumbahan ba'da izalati ainiha dina saenggeus ngaleungitkeun aina najis mughalladah ihdahunna halna ari salah sahijina anu 7 biturobin eta tetep dicampuran ku taneuh wal mukhaffafatu jeung ari hukumna najis mukhaffafah tatahuru eta jadi suci itu najis mukhaffafah birasyil ma'i ku ngepretkeun cai alaiha kana najis mukhaffafah ma'al ghalabati sarta ngalindih wa izalati ainiha
jeung miceun heula aina najis mukhaffafah wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassithah tanqasimu eta kabagi itu najis mutawassithah ala qismaini kana dua bagian ainiyatin tegasna kahijina najis mutawassithah bangsa ain wa hukmiyatin jeung najis mutawassithah bangsa hukum jeung kaduana najis mutawassithah bangsa hukum al ainiyatu ari najis mutawassithah bangsa ain allati eta najis anu laha eta tetep kana eta allati launun ari rupa warihun jeung ambe wa ta'mun jeung rasa fala budda mangka henteu meunang henteu eta tetep min izalati launiha tinang ngilangkeun rupana najis ainiyah warihiha jeung ngilangkeun ambeuna najis ainiyah wa ta'miha jeung ngilangkeun rasana najis ainiyah wal hukmiyatu jeung ari najis hukmiyah allati eta najis anu la launa henteu aya rupana eta tetep wala riha jeung henteu aya ambe eta tetep wala ta'ma jeung henteu aya rasa eta tetep yakfika halna cukup ka anjeun naon jarjul ma'i ngocorkeun cai alaiha kana eta najis hukmiyah faslun eling ari ieu eta hiji fasal aqallul haidi ari pangsa eutik-saeutikna zaman haid yaumun eta sapoe walailatun jeung sapeuting wa ghalibuhu jeung ari galib-galibna zaman haid situn eta genep poe au sab'un atawa 7 poe wa aktsaruhu jeung ari pangloba-lobana zaman haid khamsata asyara yauman eta 15 poe bilayaliha sarta sapirang-pirang peutingna khamsata asyara yauman aqallut tuhri ari pangsa eutik-saeutikna zaman suci bainal haidataini anu aya di antara 2 kali kotoran khamsata asyara yauman eta 15 poe wa ghalibuhu jeung ari galib-galibna zaman suci arba'atun wa ishruna yauman eta 24 poe au salasatun wa ishruna yauman atawa 23 poe wala hadda jeung henteu aya batasna eta tetep li aktsarihi kana pangloba-lobana zaman suci aqallun nifasi ari pangsa eutik-saeutikna zaman nifas majjatun eta sagejrotan wa ghalibuhu jeung ari galib-galibna zaman nifas arba'una yauman eta 40 poe wa aktsaruhu jeung ari pangloba-lobana zaman nifas sittuna yauman eta 60 poe
Faslun eling ari ieu eta hiji fasal. A'darus sholati ari sapirang-pirang paudurana salat. Ithnani eta aya dua. An-naumu tegasna kahijina kasarean. Wan nisyanu jeung kaduana poho. Faslun eling ari ieu eta hiji fasal. Syurutus sholati ari sapirang-pirang syaratna salat. Tamaniyatun eta aya 8. Toharatul hadatsaini tegasna kahijina suci tina hadas 2. Wat toharatu jeung kaduana suci. Anin najasati tina sapirang-pirang najis. Fit thawbi dina pakaiana. Wal badani jeung dina awakna. Wal makani jeung dina tempatna. Wasatrul aurati jeung katiluna nutupan aurat. Wastiqbalul qiblati jeung kaopatna nyingharep ka kiblat. Wadukhulul waqti jeung kalimana manjing waktu. Wal ilmu jeung kagenepna nyaho. Bifardiyatiha kana ayana salat eta fardu. Wa alla ya'taqida jeung katujuhna ulah nekadkeun si jalma fardon kana hiji fardu. Min furudiha tina sapirang-pirang farduna salat. Sunnatan ulah nekadkeun kana sunat. Wajtinabul mubtilati jeung kadalapana kudu ngajauhan kana sapirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana salat. Al ahdatsu ari sapirang-pirang hadas. Ithnani eta aya 2. Asgharu tegasna kahijina hadas leutik. Wa akbaru jeung kaduana hadas gede. Fal asgharu mangka ari hadas leutik. Ma eta hadas anu aujaba ngawajibkeun eta ma al wudu'a kana wudu. Wal akbaru jeung ari hadas gede. Ma eta hadas anu aujaba ngawajibkeun eta ma al ghusla kana adus. Al auratu ari sapirang-pirang aurat. Arbaun eta aya 4. Auratur rajuli ari auratna lalaki. Kahijina ari auratna lalaki mutlaqon halna mutlak. Wal amati jeung auratna awewe amat. Fis sholati dina keur salat. Ma eta aurat bainas surrati anu aya di antara bujal. War rukbati jeung tuur. Wa auratul hurrati jeung kaduana ari auratna awewe merdeka. Fis sholati dina keur salat. Jami'u badaniha eta sakabe awakna hurroh. Ma tegasna perkara siwal wajhi anu salianti beungeut. Wal kaffaini jeung tisalian 2 tampah leungeun. Wa auratul hurrati jeung katiluna ari aurat awewe merdeka.
wal amati jeung awewe amat indal ajanibi di hareupeun pirang-pirang lalaki sejen jami'ul badani eta sakabeh awak wa inda maharimihima jeung kaopatna ari aurat awewe merdeka jeung awewe amat di hareupeun pirang-pirang mahramna awewe merdeka jeung awewe amat wan nisa'i jeung di hareupeun pirang-pirang awewe sejena ma eta aurat baina surrati anu aya di antara bujal warrukbati jeung tuur. Faslun eling ari ieu eta hiji fasal arkanus sholati ari sapirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta aya 17 al awwalu ari anu kahijina an-niyatu eta niat ats-tsani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram ats-tsalitsu ari anu katiluna al-qiyamu eta nangtung alal qadiri kajalma anu kawasa fil fardi dina salat fardu ar-rabi'u ari anu kaopatna qiraatul fatihati eta maca fatihah al-khamisu ari anu kalimana ar-ruku'u eta ruku as-sadisu ari anu kagenepna at-tuma'ninatu eta tumaninah fihi dina rukuna as-sabi'u ari anu katujuhna al-i'tidalu eta i'tidal as-saminu ari anu kadalapana at-tuma'ninatu eta tumaninah fihi dina i'tidalna at-tasi'u ari anu kasalapana as-sujudu eta sujud marrataini kalawan dua balenan al-ashiru ari anu kasapuluhna at-tuma'ninatu eta tumaninah fihi dina sujudna al-hadiya asyara ari anu kasabelasna al-julusu eta diuk bainas sajdataini di antarana dua sujud ats-tsaniya asyara ari anu kadua belasna at-tuma'ninatu eta tumaninah fihi dina diuk antara dua sujud ats-tsalitsa asyara ari anu katilu belasna at-tasyahhudul akhiri eta tahiyat akhir ar-rabi'a asyara ari anu kaopat belasna al-qu'udu eta diuk fihi dina tasyahud akhir al-khamisa asyara ari anu kalima belasna as-salatu eta maca sholawat alan nabiyyi ka kangjeng nabi sholla muga nabi rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka kangjeng nabi wasallama sareng muga nabi kasalamatan ya Allah fihi dina tasyahud akhir as-sadisa asyara ari anu kagenep belasna assalamu eta maca salam
as-sabi'a asyara ari anu ka-17na at-tartibu eta tartib. Faslun eling ari ieu eta hiji fasal. An-niyatu ari niat dina salat salasu darajatin eta aya 3 pirang-pirang darajat. In kanat tegasna kahiji lamun aya naon as-salatu salatna fardon eta salat fardu wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li naja migawe watta'inu jeung kaduana nangtukeun wal fardiyatu jeung katiluna naja kana kaparduanana wa ing kanat jeung kaduana lamun aya itu salat nafilatan eta salat sunat muaqqatatan anu di waktu-waktu karotibatin ari contona eta seperti salat rawatib auza tasababin atawa salat sunat anu ngabogaan sabab wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li neja migawe watta'yinu jeung nangtukeun wa ing kanat jeung katiluna lamun aya eta salat nafilatan eta salat sunat mutlaqan anu dimutlakeun wajaba mangka wajib naon qasdul fi'li neja migawe faqat hungkul al fi'lu ari ngaran migawe usolli eta naja si jalma kana lafad usolli wa ta'yinu jeung ari ngaran nangtukeun zuhron eta naja si jalma kana lafad zuhron au asron atawa kana lafad asron wal fardiyatu jeung ari ngaran nyebut fardu fardon eta najasi jalma kana lafad fardon. Faslun eling ari ieu eta hiji fasal. Syurutu takbiratil ihrami ari sapirang-pirang syaratna takbiratul ihram sittata asyara eta aya 16 antaqoa tegasna kahijina tumiba takbiratul ihram halatal qiyami dina nalika nangtung fil fardi dina salat fardu wa antakuna jeung kaduana aya eta takbiratul ihram teh bil arabiyyati eta tetep ku bahasa Arab wa antakuna jeung katiluna aya takbiratul ihram teh bilafdil jalalati eta tetep ku lafad Allah wa bilafdi akbaro jeung ku lafad akbar wa tartibu jeung kalimana tartib bainal lafzaini di antara lafad Allahu akbar wa alla yamudda jeung kagenepna ulah manjangkeun si jalma hamzatal jalalati kana hamzahna lafad Allah wa adamu maddi ba'i akbaro jeung katujuhna ulah manjangkeun kana ba'na lafad akbar wa alla yushaddida jeung kadalapana ulah nasyidkeun si jalma jeung kadalapana ulah nasyidkeun si jalma al ba'a
kana ba'na lafad akbar. Wa alla yazida jeung kasalapana ulah nambahan si jalma wawan kana wau sakinatan anu sukun au mutaharrokatan atawa anu diharkatan bainal kalimataini di antarana dua kalimah. Wa alla yazida jeung kasapuluhna ulah nambahan si jalma wawan kana wau qoblal jalalati dina samemehna lafad Allah. Wa alla yakiffa jeung kasabelasna ulah eureun si jalma bainal kalimatayit takbiri di antarana dua kalimat takbir tegesna lafad Allah jeung lafad akbar. Waqfatan tawilatan kalawan eureun anu lila wala qasiratan jeung ulah eureun anu sakedeung. Wa ayyusmi'a jeung kadua belasna kudu mere pangdenge eta jalma nafsahu kana awakna jalma jami'a hurufiha kana sakabeh sapirang-pirang hurufna takbiratul ihram. Wa dukhulul waqti jeung katilu belasna manjing waktu fil muaqqati dina salat anu di waktu-waktu. Wa iqauha jeung kaopat belasna kudu nibakeun kana takbiratul ihram halal istiqbali dina nalika nyang hareup ka kiblat. Wa alla yukhilla jeung kalima belasna ulah nyacadkeun si jalma biharfin kana hiji haraf min hurufiha tina sawarehna sapirang-pirang harap takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi jeung kagenep belasna kudu ngahirkeun kana takbiratul ma'mum an takbiratil imami tina takbiratul ihramna si imam. Wallahu a'lam.